abi tengah nge pampers. Nyatu yuk. Nyatu. Yuk kabayang we abi tacan ibak 2 sasi. Tacan mama. Aduh ampun. Da bade ibak teh pas ngaca geulis kene mama janten lupa. Mohon iya, ieu mah lagu kanggo papatah si Ade. Mohon. Mugia dina lagu ieu teh sadayana putra-putra anu karesep soleh tiasa janten contoh. Gitu. Contoh kumaha? Nya iya laguna dangukeun. Dina lagu aya contohna gitu. Aya, dina laguna teh dina Jang, dina karyana Mamang Oon. Siapkan buku. Moal. Ya contoh nanti ternyontreng. Ayo masih kena di saranganku. Agung Mustika Nada. Iya nges kuda-kuda iya mata teng ningali ibu-ibu wae. Zaman kudu gana cara agama mulai jauh di ulama jang hidup singa jalma turut perintah agama mulai jauh di ulama nyoba sareng kali tobat dari sareng para kiai hidup komaku aking sir ngaraya anu lengkah ninggang salah Hajang sing jadi jalma hade sing jadi jelema geuning dengan harta jembar hade yang hidup sing jalma turut perintah agama mulai jauh di ulama nyoba sareng ahli tobat dari sareng para kiai hirup kena kuat sir ada ayah anu mageuing mangsa lengkah ninggang salah hayu bapak sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikan batur narah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung tabiat ngarah pinanggi baca salametun ya akhirat jang sing jadi jalma soleh sok pak pasihan kakak hat elep kumaha Bos Asep Wilujeng Bos Asep hidup singa jalma turut perintah agama mulai jauh di ulama derafkanya ulah benar derafka ulah jauh aduh dalit sareng para kiai hirup kena kuat sir ngaraya anu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah hayu pa kebo sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyarikeun batur ngarah hirup loba dulur rasa ucap lampah tekad jeung tabiat
soleh deui dunungan asing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulangan nyerikeun batur ngalah hirup loba dulur rasa ujab lampang tekad jeung tabiat ngarah ningali salamet dunia akhirat jang sing jadi jalma soleh jang hidup sing